Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di pucuk lora. Dina deungeut ieu puisi anu bade diaoskeun judulna Di Budak Nu Gelo. Caangkeun mah begadang di Cimahi, gigitaran bari nyanyi, oge ngobrolkeun nu matak seuri, diserangan ku hitut sakali-kali. Keur asik-asik nongkrong, ngaliwat jelema legek bedegong, make kacamata balibong, nu hideung jiga panon papatong. Kuring kabehan sareuli, sabab asa aneh katingali. Manya di waktu peuting jam 1 aya jelema gayana mafia Itali. Jelema eta ngagedik balik, nyamperkeun bari tutunjuk bentik. Ya kabeh riweuh, hayang paheula-heula indit, beungeut nepi ka kageblug ku gitar akustik. Akhirna kuring pangakhirna indit, bari lumpat ngarasa dikuntit, ngagajleng kana benteng bari murilit, gedebruk neundeut da suku ngait. Omat sobat, caangkeun tong ulin peuting